Di hiji gang leutik di kota Bandung aya hiji kosan anu kawentar ku ngaranna kosan Atoh Tapi Heurin. Ngaranna rada aneh sabab sebenarnya kosan eta teh aslina mah nu ngakosna tepati aratoh jeung tepati sempit oge, tapi nu boga kosan Mang Ujang resep pisan kana ngaran nu rada ngacampur. Sep gerak udang Aisyah. Aisyah, Sep diajar modal atau kumaha sih? Wayahna we ieu mah ku anjay da Aisyah. Katanya. Sep udang, Sep ali ini, Sep. Emang aya naon sih ngaganggu wae batur teu ngeunah-ngeunah sare teh? Emane gasna bea kurang teh dek mie. Oh, meh mah penting atuh. Gasna asli bea. Beak gitu deh kalau rendok, ojo-ojo kompora, kasada tok. Gasna lapar kamu jangan mah. Ari gas lapar teh kumaha? Malam-malam dia si Tomar ngaruh aja. Kira-kira dak si Mang Ujang yang nelfon. Halo Mang, nya aya naon Mang Ujang? Ai marane isu keneh geus garandeng. Muhun Mang, punten ieu si Asep nuju teu damang, jadi we pikeheuleun. Nya apal Mang Ujang ge. Muhun atuh Mang aya kitu mah. Aya nonton pastinya rek kana. Kalau ieu nelfon deui Mang Ujang. Nya Mang aya naon deui ieu teh? Ai mane can beres nah bet dipareuman. Punten Mang, panyate tadi teh tos rengse. Nya ke deui mah tong kitu deui. Ieu cenah aya budak anyar ke rek ngakos deui di dinya. Ke beurang datang nama cenah. Ke punten pangbereskeun tempatna nya. Ke ku Mang Ujang di buruhan ya. Nuhun siap Mang. Jadi kieu barudak cek Mang Ujang tadi aya budak anyar dek ngekos di dieu titah ngengsan kamar. Oh, ayo tuh. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asa nu ngatok. Tiga ada budak anyar kita mah. Ayo tuh orang kali tuh. Ayo. Oh iya, budak anyar teh. Nya. Ngaranna saha? Tetangga lagi. Pas nyanyi wae banget kieu sabari teman tes dia. Mang oge namina saha Mang? Ton Amer. Tah goreng. Terus bawak ya Mang. Tara. Geus urang rek nyimpen hak saya. Sok atuh. Oh iya budak anyar teh. Nya. Ayo orang ngopi orang di ditu. Bala katuh bade nyimpen ngantong heula. Anya atuh sok. Kan dia ngopi. Siap, A. Ngiring ya, A. Nah. Ieu nya aku Mang tepakeun heula namina-mina nya. Mang aya tonamer. Ieu di pali kanan Mang aya di genggong. Ieu di kiri Mang aya Asep Strawberry. Itu aya Surya Sumantri.
Oh nya siap. Tepangkan obe nami abi tetangga lagar. Ya siap. Siap. Yo. Dianya di dia mah ngabogaan prinsip. Prinsipna naon mang? Ngaranna teh hirup tilu S. Tilu es naon di mang? Susah, senang, seraseri. Aduh, insya Allah mang, abi bakal ngalaksanakeun. Selama lain pikeun yang sarakeun, tapi pikeun naik kelas. Kumaha oge masalahna? Ari aya seura-seuri mah pasti enteng.